kemana-mana, tetap di Raya Pro Channel. Raya Pro Pelesiran. Iya, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aduh rempeg pisan. Patapang deui sareng sim kuring sapara kaca ti Raya Pro Channel dina segmen Raya Pro Pelesiran. Alhamdulillah dina deungeut ieu sim kuring sapara kanca aya di hiji tempat anu sakitu luar biasana. Ieu kudu diapresiasi utamina kanggo ka warga Jawa Barat kum kabaraya balad-balad raya di mana wae ayana anu alhamdulillah antos manco dugikeun ka mancanegara. Tah ku kituna panginten urang guar di mana sim kuring sapara kanca ayeuna ulah ka mana-mana tetap di Raya Pro Channel. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke Studio 3 di Sunda Medal Pusaka nu aya di Kabuyutan di Padepokan Muara Jati Sunda. Alhamdulillah, amazing, luar biasa. Nembe parantos kasaksen ku sadayana khususna ku baraya balad-balad raya di mana ayana. Ku hiji tampilan murang kali ti Padepokan Muara Jati Sunda anu sakitu luar biasa nya hiji tawis pangbuka pakeun ngabagiakeun utamina kanggo ka dulur sadaya para pelaku pecinta praktisi budayawan pelaku wisata anu sami-sami terdampak ku situasi kondisi anu sakieu ngariregedna ti kawit sasi Maret dugi ka ayeuna teh stabil mudah-mudahan ku ayana segmen sapertos kieu urang tiasa ngupahan utamina kanggo ka diri pribadi umumna kanggo kum sadayana warga masyarakat komo anu sami-sami satu profesi nya khususnya bidang seni anu
karaos pisan riget kanggo sim kuring sapara kaca mudah-mudahan jantan spirit jantan motivasi tur urang ngadoa mudah-mudahan situasi kondisi bangsa urang negeri urang sing sehat jag-jag sabihara sabihari deui. Sakumaha tadi kusim kuring di pedar tingawitan penasarannya eta teh barudak mana anu nembe silat ngabuka segmen dina Raya Pro Pelesiran. Sim kuring ayeuna parantos di sarengan. Katawis di sagedengan sim kuring aya sababaraha kasepuhan nya di mana nama kusim kuring moal waka didugikeun. Keun we sina aranjeuna supados wano pan aya paripaos tak kenal maka tak sayang tah eta. Mudah-mudahan ngalagungan Raya Pro Pelesiran silih anjangan, silih rojong jeung silih upahan janten hiji spirit kanggo urang sadaya. Assalamualaikum Bapak, Abah, Akang. Aduh, alhamdulillah reus pisan sim kuring di paparinan waktos tempat kudu rumpaheun ka dieu. Cobi Abah abdi teh kada. Nah, mohon supados kadang wargi anu aya di luar sana uninga murang kali anu nembe teh saha di mana pagurona di mana teras itu kasepuhan teh saha wae ti mana supados wano tah kitu. Sampurasun Rampes. PPSI Suna Medal Pusaka. Yes. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, Terkesima Abah. Kasima Terpukau gitu Ya, tajatan. Ruas gitu. Cek bahasa imah. Leres. Alhamdulillah ku dina dinten ieu anu teu disangka-sangka urang sadaya tiasa patepung lawung patepang rarai paamprok jongoknya kutu ku wasilahna dina acara silaturahmi nya mudah-mudahan tepung baraya di padepokan Muara Jati Sunda bahasa Muara teh tepung Jati teh nu saleresna tah urang Sunda seni urang nu urang ti urang jeung keur urang urang memulai ke urang bareng saha dari kita oleh kita untuk kita luar biasa Muara Jati Sunda tah kitunya kita kaleresan alhamdulillah ya nonoman anu lengkap ieu pertempatan generasi si Abah teh teu geuringnya alhamdulillah aya nu neraskeun si Abah teh di mana si Abah atus ngantunkeun pasti aya nu neraskeun nya gitu kedah banyak tah gitu pamit teu urang bade kusaha deui nya nanjeurna seni budaya urang teh mohon Abah cobi tepangkeun dieu saha-saha wae cenah Abah itu namanya teh aya nu nga-WA ka sim kuring cenah cobi atuh Kang tepangkeun saha wae bilih supados ke tepang di jalan saurna teh mohon. Kaleresan ieu ti reng-rengan paintanya ieu teh muncul bahasa teh mah anu ngadidik ngatik ieu mah urang kali teh pun anak eta. Ieu painten pun anak Ujang Setiana. Tah. Ujang saurna teh anu sagedengeun sim kuring. Kade dicatet. Nya. Ari Abah mah nu katalah teh Bapak Utar Muhtar gitu nya. Bapak Utar Muhtar. Oh mah tulis Bapak Utar Muhtar. Pilih dulu baraya bade nambut, naon alat engke nya banyak gitu bade ngiring latihan di dieu banyak. Bapak Utar. Tah karusan ieu pantenya upami dina sadi dinten mah Ade Layung oh iya. Kasep ngoraman ayeuna seding ngusup jadi hideung. Alhamdulillah nya gitu. Karsan ieu painten masih pun anak keponakannya Cep Ludi. Aduh. Kampung gua mah Kasep nuju sakola bah ayeuna ayeuna. Terus jadi ngadidik painten rada kaganggu painten ku corona. Mungkin terdampak ku corona teh ya. Terdampak ku corona painten. Painten direng-rengan ieu painten nayaga nya tuh nayaga pencasilat anu ieu nepang kasepna sakit teh kasep di kampung mah. Nya. Mohon saha teh jenengan teh? Moal geulis nya. Cep Aldi cek nangtung cenah Cep Aldi teh nu mana Cep Aldi teh cing ngadeg cenah Cep Aldi cobi supaya katinggal ku kamera cenah Cep Aldi katungkup tadi mah cenah ku kenang kenang kadua cenah ieu Cep Tian cenah cek ngadeg cenah Cep Tian tah tukang goong ieu Abah Mul nya Abah Mul tah tukang tarompet anu pangkasepna palih dieu ngaku kacamata
kacamata teh nu kitu teh. Mohon. Kaca beungeut gitu nya tah. Ieu painten saha teh nami teh? Oh, tahu eta cenah. Leres. Terus painten nu itu saha teh kacep. Ngaran teh Iip bisi gigat tingaram da anu sok banting ngaran tah kitu painten Bang. Leres. Alhamdulillah. Kauninga ku dulur sadaya tah aya nama tos tong naon panasaran deui nya. Leres anu tadi teh tak kenal maka tak sayang tah tos uninga mah tah ieu kan silaturahmi raya proplesiran teh silih anjangan, silih rojong jeung silih upahan. Abah, bapak, akang simkuring saparacat ti raya proplesiran teh hiji tawis anjangan silaturahmi utamina simkuring salaku pelaku praktisi anu mika cinta kasenian kebudayaan anak anu sami-sami terdampak. Tangtos panginten karaos ku Abah sadaya di dieu panginten Abahnya leres situasi anu sakitu ngaririgedna gitu nya. Nanging panginten urang teh ulah dugikeun ka aya paripos naon teh pakem gitunya orang tetap pada berekspresi, tetap berkreativitas, berkarya, berkegiatan nanging nya kitu teh geuning anjuran pemerintah masih kene urang ulah tiasa ulah ririungan kene kegiatan anu mengundang banyak masa. Tapi alhamdulillah sanaos katawis panginten ku dulur-dulur baraya di luar sana gitunya geuning eta di luhur panggung rempeg. Alhamdulillah simkuring sapara kancama tetap masih keneh mengikuti protokol kesehatan di Payun di Padepokan Paguyuban Muara Jati Sunda aya sababaraha titik protokol kesehatan kumargi Muara Jati Sunda teh non teh domisilina teh masih keneh di wewengkon wilayah Pasir Jambu anu Kampung Kabuyutan. Tah, upami nyebatkeun Kampung Kabuyutan tangtos dulu-dulu sadaya utamina ti baraya bala-bala raya di mana wae ayana tangtos uninga Kampung Kabuyutan teh hiji tempat situs tempat leluhur. Tempat leluhur Allah. Tah eta tangtos panginten dulu-dulu sadaya utamina para pelaku seni hoyong jajab kintunan doa kau karun-karun urang seueur pisan anu suping ka dieu seueur nya tah eta ieu luar biasanya wahana dasarna wisata religi kalebetna wahana wisata religi nu aya di Kampung Kabuyutan di lebetna aya Padepokan Muara Jati Sunda di lebetna aya PPSI Sunda Medal Pusaka aya kegiatan angklung kesenian buncis aduh buhun pisannya Kang Rudi eta Abah aya keneh di dieu luar biasa dulur-dulur tah geuning di Muara Jati Sunda anu aya di Kampung Kabuyutan betul-betul melestarikan membudayakan seni tradisi anu ayeuna tos kasilih ku junti kalindi ku zaman pangitan murang kali ayeuna mah teu uningaeun naon teu uningaeun buncis angklung buncisnya Bang bahasa buncis teh nya angklung dog sareng kenang gitu nya tah gitu janten terang nanti angklung sama orang kali ayeuna mah pada kasih nanti sebatna teh buncis tah eta dulur-dulur lebar saupami dulur-dulur khususna ieu ka warga masyarakat anu aya di sabudeureun Ciwidey leresnya mohon lebar saupami ngagaduhan minat bakat mika reueus mika cinta kana kesenian kabudayaanna panginten ke tiasa sumping atau napi gabung bahnya eta kanggo terbuka untuk umum bah atau napi kanggo terbuka untuk umum kanggo saha wae di mana wae tong hariwang tong galider di Muara Jati Sunda anu aya di Kampung Kabuyutan insyaallah terkendali aman kondusif terhindar dari wabah tepercanten sumpingan ka dieu nya Sateuacan simkuring ngalajenkeun obrolan anu sakieu luar biasa kitunya disarangan ku para nonoman, seniman, budayawan, kasepuhan, komo di tempat wisata religi nya anu aya di Kampung Kabuyutan tangtos dulur-dulur teu birek deui. Ulah ka mana-mana, tetap stay tune di Raya Pro Channel.